parah nih. Well, bye. Agak kirapi. Kiro, King. Udah, Gyap. Ayolah, mau ngajak balap ya? Siap paman ke kebutan. Wani mah gelut jeung aing. Kemana tuh Mang Jack? Gegeberan gitu. Ini aku jauh-jauh teh, Sal. Mau lihat super lokal. Makanya aing jauh-jauh ke sini ge. Mang Jack naon ke dia? Beli duren. Beli duren? Heeh. Beli bener. Heeh. Ayo menta. Ya. Ayo Cil. Ya anak si Mardoyo kan menta. Ayo. Hah? Menta deh. Come on, gas. Oke. Kang, saya nyari durian jatohan. Oh, ada. Ada? Ada. Pesen 3. Ya, siap. Saya makannya di sana. Oke. Ayo, berikuti. Saya mah langganan, Sal. Ke sini teh iya, ke kebun Samyang Kedil. Lagi ngapain tadi? Nongkrong di sana. Lagi ionya. Nih, pesanan jatohan. Jatohan di sini mah durennya. Duren jatohan. Pang masakeun sakalian mah. Oh. Make kangkang nah. Nah, ini Sal lokal Nusantara real asli durian Sangyang Bedil. Tuh, Pak. Durian jatohan. Sok cobain. Di sini ada durian yang kuning juga ada. Ada? Ada. Ngaranna naon Mang anu kuning meh? Tane. Tane budak detik. Benar Gimana Sal rasanya? Mantap. Jatohan real asli itu. Sok aja. Sok yang kenyang, udah detik, Sal. Mantap ini paman. Mau dibuka lagi nih. Buka lagi. Terakhir itu Mang Jack. Heeh. Halo. Oh iya, saya ini lagi di kebun durian. Oh, Sal, kelas sekedengnya. Iya, orang nelpon dulu sekedeng. Ulah lila. Heeh. Sekedeng. Ya sebentar. Ya. Aji, Ging, itu aki-aki rabi ke mana? Nah, kumaha pan naik di traktir. Nah, kalau kemana itu? Ah, Kumaha tuh ya? Kalau pemetulung pisan, terus ngadar kado teh. Aku lupa dong. Rendang kayak tunduk. Gak usah rela sakedeung ah. Malolor wae si teh. Motor aing teh hirup ayo. Gaya naon sia? Anjir. Karaya erek boga motor geus mogok. Nah tuh sia kalah ngarerewas aing kan. Oh pangadekeun ya motor aing lain kalah hees. Pemaling geus asar kalah hees mah. Kemali naon kan sia teh nah jadi ngutrak-utruk gitu motor sia mogok. Wah bensinan meureun sia mah. Tangogok ka aing mah duit mah full. Bensin kan Oh, bensin. Buru ya pangadekeun. Dah nungna paling kan kendor. Sudah paingan oge teh hirup. Tah yo olina naik kena riting. Jih, aing mah sukar. Nah, King. Aduh, nahanya bisa naik kena riting.
Olina naik kena riting soteked akibat baud nanungna kendor. Cil ta. Nu kudu dipagahan mah baud nanungna heula. Atuh king, pangadiankeun king. Guat king aing ke apel. Please king. Nanya aya motor eueuh teh jujur rusak wae. Ari tadina ieu motor disimpen di mana? Wah aing teh keur ngalewat king. Aya nu pake deblug, sugan aing kadu. Pek teh nu ngalana. Eta paling ogen maneh mah. Diheureuyan ku hantu durian ked. Nuh aing kumaha teh nya king. Apes-apes deui teh. Aduh, hantu durian. Tolong maafkan aku. Dia lain malik atau kok kain dia lain? Ya sama tidak kuat dari dia. Dulu bapak mana juga awewe. Ngomongin anak juga. Datang pemane benar. Udah dibedakan kayak mana? Si Pandoyok tidak ada. Beri kesetiaan dan beri kecangkutan. Goblok bapak mana sah? Sok atuh nu mana? Bapak itu langsung awewe bobogohan sakitu geus buisan geus kolot. Oh mikir kata Pandoyok. Terus kalau gitu teh langsung sisa aku budak. Oh mikir naon-naon. Naon paisa siamu kamu kan kai? Bapak mikir kalau mau moran nak. Naranda naon ke? Aing mah ngocek. Alasan. Waduh, engkau butuh aja begitu banget. San, siapa naik San? Goblok. San, dia bapak mereka sudah pada San. Bener, si anu salah. Aing di situ aing ngocek. Waduh. Ya, Sisa ke mana? sisa maker kakawali keur beli baju. Anjing si goblok tinggalkeun ka aing nyebut usupnya aing teh euy. Si kayak geus teu lah usupna. Beli baju kayak jeung senam. Ka aing di kamari teh ngomong ka urang uang usup goblok cenah ka aing teh. Sia aing sakitu Aing keur laleus semua ieu. upan aing tuh goblok. Mending keneh lebok sia eupan mah kunyuk. Heuh, kalau masih gampang yo, kata mah. Kan ieu aing si kayak si bagus murid kieu aing aduh. Lah masih teuing aing keur ngeudik. Anjing lu sisa anjing. Si kehem unang lobag. Sa! Anjing, kehem. Enggak sih, Pak. Enggak. Lagi. Sa, coba ngelimotan ninggalkeun urang. Bayar tuh salah geus mah jongjon. Ieu nyebut mana erek nu kan ngusuk jeung urang sia mah anjing. Cih, seorang ieu. Sa, cih. Bok orang mah naik ke tempat teh. Mana usap di mana sa? Lah anjing loba kieu euy. Ya, nempo cik urang nempo. Astaga. Wah, aing curiga mana menang meuring aya mana menang usap bok. Siap. Ngomong jeung aing coba ngusuk. Akan ninggalkeun sia mah. Ieu anjing, soalnya sia. Nah ngusep naon mang budak? Aing malintas ngusep. Naon? Gurame cik, da aing nempo sa. Astagfirullah. Nasi teh meuli foto-foto teh pirang aing nempo. Aing bok kalau mah. Ieu mah. Hah? Punya gurame ieu sia teh. Putih rasa sia teh. Baju gitu. Ah. Ya, budak pan tadi ge aing ngomong si Faisal keur meuli baju. Sia. Sia salah goblok. Sia teh anjing. Pak, tenggelan lah. Aing pusing sok babuk-babuk atuh tetarang. Oh, nak baik kau. Oh, anjing.